barayakita.com. Baraya wilujeng petepang dina acara Dongeng Sunda garapan Abah Iskandar. Wilujeng ngadangukeun. Durian kasareupnakeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra kaum dangu baraya sadayana, haturan tetapang dangu di sareng dongeng ti barayakita.com. Anu kalasan nuju ngahanca judu dongeng Duriat kasareupnakeun kengeng ka poniman. Kamari rengse ka 16 enam majeng ka seri 17. Kanggo sakumna kaum dangu di mana wae lalinggi, hatur sewu nuhun kana pangrojongna, terutama urang sami-sami dangukeun. Nyangakeun Duriat kasareupnakeun seri ka 17. Mitra kaum dangu, cag saeulaanan kayan di kantor, Yusi aya maksad bade ngundurkeun diri ti eta kantor. Aya urang carioskeun ngeunaan anu sejen. Jo anu geus panggih jeung Ani babaturanana Yusi, cenah geus jadian. Yusi ngilu bungah, sajan manehna moal bisa ulin deui jeung Jo ciga bareto. Deng, geuna geuning euy ari geus bawa ka bogoh mah, ceuk Jo nalika keur digawe. Bogo atuh, nageus boga ke bogo kitu. Ngeus baturanna Yusi, ceuk Jo kacaletot. Saha Yusi? Maneh masok baper wae. Tetangga urang ngaranna Yusi, mehna boga babaturan. Ayeuna babaturanna jadi kabogoh urang. Ceuk Jo barang inget yen adeng teu meunang nyaho rusiah manehna geus jadi babaturan Yusi. Oh, sugan teh Yusi urang. Lain atuh tak kebawa urang mah, ceuk Jo nembongkeun foto Ani. Bisaan euy mani geulis, urang mah peungas di tengah jalan. Jeung Yusi, heueuh manehna boga nu anyar, nyeleweng, siga bager kabogoh maneh mah, kanyahoan salingkuhna. Heueuh, henteu ari ningali mah, ngan mun ditelepon jiga anu keur jeung lalaki. Tong waka percaya, mun cat katempo ku sorangan mah, teuing manehna mutuskeun urang, udag deui atuh, tong waka peungas sarepan. Awawena geus teu bogoheun ka urang. Maneh mah elehan. Yusi mah bager, malah bogo pisan ka maneh. Sotoy maneh mah jiga nu nyaho wae sifat Yusi. Heueuh, bandungan cenah omongan maneh we. Yusi mah bager. Ceuk Jo ngabela Yusi. Teuing urang mah moal mikiran di manehna. Jan hate hesempokeunana. Hartina usaha maneh can maksimal. Baiklah, urang mah geus pasrah. Maneh mah ongko bogoh ngan muna. Ceuk Jo mangkeukeun. Saminggu titasmikeun surat pengunduran diri, akhirna Yusi tenang teu mikiran pagaweanana deui. Manehna fokus mikiran kuliah anu kari sataun deui. Yusi milih ngejat, batan kudu ngahiji tapi Jun doraka ka kolotna. Berat keur Yusi pepisahan jeung Jun. Dala di kumaha manehna kudu nangtukeun pilihan. Jun anu harita keur di Singapura teu apaleun lamun Yusi geus resign. Kitu deui Ani, manehna tuluy nelpon ka Yusi. Yusi udur, nah teu lebet damel. Henteu. Nah teu didamel. Siga aya anu disemputkeun. Kayak ngobrolna Yusi nuju ngetik skripsi. Nya atuh diantosan iberna. Duh hampura Yusi. Gerantosna Yusi. Yusi anu keur nyieun skripsi teu mikiran deui hatena. Manehna fokus mikiran kuliah. Adeng anu geus dipupus tina hatena Jun anu sina nayangan ganti manehna keun sina waktu anu ngajawab pikir Yusi.
2 minggu Jun aya di Singapura, mayana balik mawa hati anu pinuhku kakangen. Hayang geura panggih jeung bebene atina ditambah mawa oleh-oleh keur dida. Nalika Jun ka meja kerja Yusi, manehna hemeng sebab Yusi eueuh. Ani nu ningali Jun keur nangtung di meja Yusi, manehna buru-buru kacai sabab ingis ditanya ku Jun. Yusi, Jun tos uih sing karunya atuh, cek Ani dina SMS. Jun bager teuing keur Yusi. Ieu cenah melarian gentosna. Sing emut Yusi, loba nu dikorbankeun ku Jun. Sing karunya tos janten keputusan Yusi, yos Yusi nyalira. Tong nyamikeun Jun sareng Adeng, manehna geus bebeakan. Ani tong maksa Yusi, mar kitu oge sanes jodoh. Yusi tong nyanyanak Jun, pedah Adeng. Teu aya hubunganna sareng Adeng. Mung Jun teu cocok sareng Yusi. Tuluy handphone dipareuman ku Yusi. Nah jantan nyalahkeun Yusi. Tos sidik Jun teu cocok kanggo Yusi. Gentos Yusi sabada nerima SMS ti Ani. Jun anu teu pengasarepan nyusul ka imah Yusi, ngan hanya kal Yusi eueuh di imah. Manehna neangan ka kampus anger suwung. Jun tuluy nelepon ka Ani, manehna yakin Yusi keur ngahindar. Padahal Yusi nyaho niat manehna teh bener-bener. Yusi naon kelepatan abang, nah Yusi ngahindar ti abang. Kanya abang teh estu nu sabenerna lain keur saheureuyeun. Gerentos Jun. Tungtungna Jun milih nungguan Yusi di imah ninina bari ngasuh dida. Wanci geus sareupna Yusi can datang keneh. Nalika adzan magrib Yusi datang, ngan manehna kaburu ningali aya sapatu Jun. Yusi langsung balik deui. Jun nu kabeneran diuk jeung hareupan jendela ningali kalangkang anu lumpat. Yusi, cek Jun ngageroan. Papa, mama mah teh acan eueuh. Cek Dida. Dida antosan sareng bibi heula nya. Papa kapayun heula. Cek Jun buru-buru muru ka jalan. Yusi, antosan. Cek Jun barang ningali Yusi nyetop angkot. Yusi teu malire kanu nyalukan. Pak, enggal maju. Cek Yusi barang geus diuk dina angkot. Jun langsung mencet remote mobilna. Rek nyusul angkot anu mawa Yusi indit. Tidit, tidit. Angkot nu aya di hareupeun mobil Jun diklaksonan. Antepkeun Pak. Gas weh. Cek Yusi ka supir angkot. Tidit, tidit. Set. Mobil Jun nyalip angkot. Jadi pagigir-gigir. Eureun Pak. Gas Pak. Cek Yusi. Supir angkot kaciri bingbang. Kudu nurutkeun nu mana. Eureun. Munah hirup keneh mah. Cek Jun nafsu. Kapaksa supir ngeureunkeun angkotna sabab sieun ningali pasemona Jun anu amek. Mobil dikasisikeun, Yusi mayar terus lumpat ngajauhan mobil. Jun anu sarua nyisikeun mobil terus muru Yusi lumpat. Yusi, Yusi. Jun nyalukan. Yusi teu malire bus manehna kagang. Jun beuki tarik lumpatna. Barang geus deukeut, kebrug. Jun langgep Yusi ti tukang. Yusi nu geus katangkep ku Jun teu bisa lumpat deui. Hing manehna ceurik. Jun malikeun awak Yusi, tuluy ngusapan sirahna pinuh ku kadeudeuh. Geulis, naon kalepatan abang? Dugi ka ngahindar ti abang. Cek Jun. Yusi teu ngajawab sagala rasa pagalo. Tidit. Suara klakson motor ti tukang. Rek indiaan matong di jalan atuh euy. Cek anu tumpak motor. Jun sadar tuluy nungtun Yusi ka sisi. Hayu urang uih. Hawatos didangantosan. Cek Jun ngaleng Yusi. Mitra kaum dangu satahun tos kalarung Yusi akhirna diistrenan. Skripsi na rengse menang nilai alus. Pada dorongan jeung disumangetan ku Jun. Nalika diistrenan Yusi ngajak kulawargana oge Jun. Babaturana di kampus nyangka ka Jun teh salakina. Jun geus teu asa-asa ka imah Yusi. Manehna geus diaku kulawarga ku ninina. Yusi anu geus teu hayang mikiran perkara hatena ngarasa tenang hirup sorangan. Jun anu geus dianggap bapak ku Dida beuki merhatikeun kana pangabutuh Yusi jeung Dida. Dida didaftarkeun sakola, sacan digawe manehna anu nganterkeun Dida ka sakola. Harita basarek init sakola, Dida ngomong ka Yusi. Mama, nah papa teh tara bobo di dieu karunya di ditu mah nyalira.
Gelis papahna nuju ke pepancenan. Dida sabarnya. Assalamualaikum. Seorang uluk salam. Papa. Cek Dida nyampurkeun kanu uluk salam. Toh siap gelis. Cek Jun bari dongko. Nyaut Dida anu ngagabrug ka manehna. Atos namerengse di pupuran ku mama. Cek Dida nunjuk ka Yusi anu keur diuk. Pantesan seungit. Muah. Jun nyium Dida. Ketek atuh papa. Kumisna kena damis. Cek Dida nyabak pipina. Mohon papa hilap. Pan mama teresep kanu kumisan. Cek Jun bari melong ka Yusi. Mohon bala soromah oge. Cek Dida bari seuri. Dida, cek Yusi ka isinan. Ayo, sakantanan papa bade damel. Ke uihna dipapageun ku mamahnya. Cek Jun. Mohon. Cek Dida bari rangah ka Jun. Gelis, mapa nyalira. Cek Yusi. Teu sawios mah. Tos ageng Didana bang. Papa sanes ambang mama. Cek Dida. Mamahna hilapeun. Cek Jun bari seuri. Anger ari tos rampak ngagonyak teh. Cek Yusi tuluy nyium tarang Dida. Papa oge hoyong mah. Cek Jun bari seuri. Ih, baong. Cek Yusi nyewit Jun. Mohon mama mah nyium Dida wungko ari papa henteu disun. Cek Dida. Atos geura angkat. Ke uihna ku mama dipapageun. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Cek Dida jeung Jun tuluy indit. Sapaninggalan Dida jeung Jun, Yusi ngalamun. Abang kunaon make nya ka Yusi? Pan sidik inong teu nyeluyuan. Dora kakak indung mah matak cilaka abang. Ayeuna anjeun mikanya Dida. Lir bapa tegesna. Sedeng cek dina impian. Anjeun lir oray anu bakal meulit Yusi. Gerentes Yusi. Yusi geus capek mikiran adeng anu ngagantung hubunganana. Geus teu hayang mapatkeun jampe pamake anu beuki nyieun hatena kasiksa. Hampura dinda kanda urang teu ngajodo. Geus waktuna urang muka lamaran anyar lamunan Yusi ngeunaan adeng. Karir Jun nu ti saprak babarengan jeung Yusi beuki naek. Pikeun Jun, Yusi jeung Dida anu mawa berkah kana kasuksesanana. Nu mantak manehna bajoang satekah pola ngarah gancang ngahiji. Mungguhing jalma mah ukur boga kahayang Gusti anu Maha Suci anu nangtukeunana. Samulangna digawe dina poe Jumaah, tarati sasari Yusi ningali Jun jiga anu taya tangan pangawasa. Mainan tuluy nanya ka Jun. Bang, aya naon? Cek Yusi alon. Teu aya naon. Nah tarati sasari saperos anu nguyung. Geningan Yusi meratoskeun abang. Nah atuh sok seueur alasan pami diajak nikah. Abang sieun kaleungitan. Ayeuna kabuktian abang moal bisa nyerengan deui. Gerentes Jun. Mitra kaum dangu. Sanggeus salat magrib Jun amitan ka Yusi jeung Dida. Mayana balik mawa hate anu bingbang nangtukeun pilihan. Nah teuing pan urang gawe keur ngabelaan kulawarga. Gerentes Jun anu ngarasa Yusi geus jadi tanggung jawabna. Aya waktu sapoe deui rek mawa ulin Dida sapuasna Gumerendang Jun nalika nyupiran. Abang kunaon? Nah ciga aya anu disumputkeun susul wae kitu. Hate asa tugenah. Gerentes Yusi. Wanci seueur budak Yusi amitan kanu ngasuh Dida. Bi, nitip heula Didanya. Yusi bade ka bumi Pak Jun. Cek Yusi amitan. Tos wangi atuh Neng. Sakedap da cek Yusi tuluy init. Sanepina di imah, Jun langsung meresan sagala keperluan keur digawe. Ngarah jongjon cenah. Yusi antosan abang kanya ieu lain bobodohan. Gumerenang Jun bari netep foto Yusi. Assalamualaikum. Cik Yusi bari mencet bel. Waalaikumsalam. Yusi? Cik Jun barang muka panto. Abang, gabrug. Jun nangkep Yusi. Nah teu nelpon heula, pamina nelpon mah ku abang dipapageun. Cik Jun masih nangkep, Bang. Isin Cik Yusi ngaresotkeun rangkulan Jun. Punten. Bakatku bingah. Hayu kalebet. Abang kunaon? Yusi janten emut wae ka abang.
Cek Yusi teu sadar. Naon? Cobi sakali deui. Teu janten ah. Cek Yusi era katohyan. Alhamdulillah Gusti, cek Jun bunga. GRI meni sapertos dida. Nyaan abang teu ngimpi kan? Naon ih? Nya tos we ah. Da teu aya nanaon geuning. Kela atuh. Cek Jun matot leungeun Yusi anu geus cengkat tina diukna. Galeong kubrag. Yusi labuh kana lahunan Jun. Seli teuteup. Dug ratuk ja jantung duanana. Tas wengi Yusi bade wangsul. Cek Yusi tuluy ngaleupaskeun puntanganana kana tak Jun. Tuh nya bade naon atuh di bumi oge. Urang jalan-jalan yuk, ajak dida. Cek Jun ngadeg-deg sabab kakara ayeuna manehna silih teuteub jeung Yusi. Tas bobo di dana oge. Cek Yusi bari nahan ratuk ja jantungna. Duaan atuh kemeser oleh-oleh kanggo dida mah. Yusi cicing hatena masih tugena sabab can manggih jawabanana. Gelis waler atuh. Waler heula kunaon abang nguyung. Subhanallah. 4 tahun reujeungan ame ayeuna Yusi meratuskeun abang. Cek Jun atoh. Naon? Duh, punten. Cek Yusi karumasaan. Sateu acan diwalon pertarosan Yusi waler heula pananya abang. Yusi nyaah ka abang. Rai, ned hate Yusi asa kasetrum. Duh, abang. Nah make naros kitu pantos sidik teu kada dicarioskeun deui geurentes Yusi. Pami jempe hartosna mohon. Hampura abangnya. Abang bawaniana nyaah ka Yusi. Yusi cicing teu nyaho naon anu kudu dikedalkeun. Karaos pisan ka nya abang teh. Ngadu ka kunaon ieu letah teu tiasa ngedalkeunana. Geurentes hate Yusi. Hampura abang, cek Jun deui. Teh sabios abang, atur nuhun. Alhamdulillah ya Rob. Cep duanana cicing. Hayu atuh cek Jun cengkat sanggeus lila pacicing-cicing. Ka mana? Jalan-jalan keluar, cek Jun bari ngajawang kunci mobil. Tuh nah teh jadi dar-der-dor kieu. Tara-tara ti sasari. Geurentes Yusi nu ditungtun ku Jun keluar ti imah. Mangalebat bebena ati, cek Jun mukakeun panto mobil. Nuhun bang. Jun tuluy nyetater mobilna. Rek jalan-jalan Yusi. Hap. Dua leungeun patumbang tini basarek nyokot tisu, silih pelong. Antep mun teu kagaruwahkeun ku sada beberek-bekan knalpot motor anu ngaliwat. Cek Jun haneueuh. Yusi seuri bari ngabalius. Ajarkeun abang cara maika cinta anu salawasna ngancik dina hate Yusi. Geurentes Jun nalika mobilna maju. Urang ka bumi Inong yuk. Cek Jun ujug-ujug. Alim ah, pan Inong teh doa kana hubungan urang. Moal ayeuna mah aya angkang boru da. Sakantenana da widi ka sepuh abang. Piraku urang bade susulumputan wae. Cek Jun ngolo. Tos wengi bang, cek Yusi sieun. Teu acan karulem moya kieu mah. Bang, cobi emutan deui. Yusi mah rana tos kadu budak deui. Cekit. Mobil derem ngadadak, untung patali marga keur lowong. Pami randa emangna teu kengeng dipika cinta. Tong emutan nu sanes, cek Jun tugenah. Abang, cek Yusi reuwas kareureuhnakeun. Punten tadi haja, cek Jun ngajalankeun mobil deui. Jep jempling. Amek sieun ngageremet ngagalau dina hate Yusi. Yusi ngamek ka abang. Yusi ukur gideg sabab sieun salah ngomong deui. Mobil eureun dihareupeun hiji imah. Jun nungtun Yusi ka jero. Abang, cek Inong bari mukakeun panto. Among adakah? Cek Jun. Inong. Cek Yusi nyium leungeun indungna Jun. Among, tinggulah siapa yang datang? Siapakah? Heh? Cek nu biji ti jero. Jun jeung Yusi nyium leungeunna Among tuluy diuk dina kursi. Cantik kali pacarmu bang. Cek Among. Abang gitu loh. Cek Jun nyekelan leungeun Yusi. Yusi tungkul kaisinan sabab Inong nyigeung leungeun Among. Tak apalah nong. Cek Among.
Bapakmu ini susah kali diajak kerjasamanya, cek Inong baud. Kenapa baru sekarang kau bawa pacarmu datang, hei? Abang cuma mampir bentar aja. Abang mohon doa restu Among sama Inong. Abang mau melamar Yusi, cek Jun. Nunyian Yusi ngemang kadu. Apa? Cek Inong. Sudahlah, ini urusan orang laki-laki, kau masuk ke sana. Cek Among nita Inong ke jero. Tak apalah Among, yang penting Yusi dah tahu keadaan keluarga abang. Cek Jun. Ada siapakah? Cek sholat di jero, tuluy nyamperkeun ka ruangan tamu. Ada Angkang Boru. Cek Among ka Jun. Hei kamu, cek Angkang Boru. Teteh, cek Yusi rewas. Yusi jeung Angkang Boru silih gabrug. Nu aya di ruangan tamu silih pelong. Hei, Angkang Boru sudah kenal ceweknya abang kah? Cek Inong. Dia teman satu organisasi di Masjid Istiqomah. Cek Sisma Angkang Boruna Jun. Yes, cek Jun ngagabrug ka Yusi jeung kalancekna. Abang, kau belum muhrim he? Cek Angkang Boru. Ops, maaf. Cek Jun melong ka Yusi. Angkang Boru tuluy nyaritakeun pangalamanana nalika wanoh jeung Yusi. Jun bingah amarwata suta soblan cekna geus wawuh ka Yusi. Apa? Dia punya anak? Cek Inong motong omongan Angkang Boru. Shh, diam dululah, cek Among. Iya Inong, cek Yusi tungkul. Abang kesini cuma mau minta doa restu. Ini hidup abang, yang menjalani abang, jadi biarkan abang yang menentukan pilihan. Cek Jun buru-buru ngomong. Bagus kau bang, itu baru orang laki-laki. Cek Among. Maafkan abang Yusi, sekarang saatnya abang bicara. Cek Jun ngereret ka Yusi. Bicaralah abang, cek Angkang Boru. Jun ngereret deui barinya kelan pageuh leungeun Yusi. Yusi ngeluk, jajantungna beki ratug, hatena tugenah. Abang pamit, abang dipindah tugaskan ke Jepang. Cek Jun ngarames leungeun Yusi. Kabeh nu aya di rohangan tamu silih pelong. Bakat kuruwas Yusi malas ramesan leungeun Jun ku duar leungeunna. Abang, cek Yusi teu sadar keur nyemah. Abang lakukan demi keluarga kita. Cek Jun netep Yusi. Ah, melankoli sekali kau bang. Cek Inong anu ningali Jun melong ka Yusi. Among setuju. Angkang Boru juga. Inong ngikut jagalah. Cek Inong. Yes, kita nikah besok. Cek Jun. Hei, kau bilang ke Jepang. Apa pula kau ini bang? Cek Inong. Abang kira setuju nikah. Hahaha. Cek Jun seri. Sudah, ribut kali kau Inong. Abang kerja dimanapun, Among setuju saja. Among yakin abang bisa jaga diri. Cek Among wijaksana. Makasih Among, cek Jun. Mitra kaum dangu cag. Duriat kasareupnakeun sari ka-17 urang cekapkeun dugi ka dieu heula. Insyaallah keteraskeun ka seri salajengna. Hatur sewu nuhun wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif, serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. barayakita.com